Saneta bacakan order selanjutnya naon san? Siap A. Nah, 1 biang mie ayam original A. Siap. Catatannya sayurnya nggak mau warna hijau cenah. Kumaha? Sayurnya nggak mau warna hijau cenah. Kumaha tuh? Aing aya wae. Sebenarnya keperluan A. Request customer teh geuningan arahan nih. Marukan kumaha san dia. Kadang-kadang sok jangan serangan aing mah. Geus kieu we contohna. Rek kumaha sok ngakalana. Rek sayur dicarekan ke kapias. Tiraku. Rek sayur dipilok kawa deui. Paling diganti meureun hiji-hijina mah. Ya, paling gitu meureun A. Paling diganti ku engkol meureun nu bari mah. Pira korek diganti ku huy sok. Aya ketungkol A. Aya di tukang jug cokot jug. Dap. Iya rek A. Nyata, Nah, menang ti mana yang kol? Pan eueuh ti dieu nang kol mah. urang menang mawa ti imah tadi rek yang bala-bala. Terus, iya Langsung we kulupkeun. Heuh kabeneran we aya kitu untungna teh. Ai eta kemarin si Anuna digerawan ke Seremo. Aya naon? eta pedan wacing ribut teh di Anunu gara-gara si Anunu mau almarhum bapak Aceng pana. Kumaha da bejakeun ke Seremo? Teu A. Itu ningali CCTV si kana mah. Apa CCTV dan terburu-buru? Ruksa. Oh gitu. Terus naon cenah? Si Gana kapayuna mah bakal aya tindakan SP di Parangbuana cenah. Makanya langsung tindakan. Biasanya lagi peringatan heula. Mau langsung tindakan mah biasanya kasusnya teh leutik. Kudu diteang ieu masalahna. Emang benar gara-gara eta hungkul atau aya nu lain ya? Sareng ieu A, si Parambo teh apaleun mun Anunu teh teresep ka Aceng. Intina mah si bapak teh mempertanyakan soal profesionalitasna sebagai leader gitu saurna mah. Si Remo apal? Nah bisa apal? Karena si Anu mau mungkin nggak mau belak-belakan ke si Remo mau motor ke orang. Mungkin itu cara nama serok ini si Anu mau kata sifat goreng mana seorang ke si Remo itu. Asik logika. Lamun si Anu ngadu berarti aja jelema yang ngadu tuh. Kurang betul-betul lah pola narik kemana nih. Oh gitunya San. Nya kurang langkung gitulah kamari abi ngobrol teh.